It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like insulin in my veins, my culture banging with strange. I change the game so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu alhamdulillah kalayan tak ditimantena orang biasa kumpul diajar di ieu tempat. Rahmat sinaran salam mugia dicurah limpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiat. Mugia rahmatna dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saacana simkuring ngaturkeun nuhun kapun guru anu dipijak hormat. Nutos masihan waktos sareng kesempatan kanggon ngadulikeun biantara. Sareng teu hilap karerencangan nu simkuring dipikadede. Dina ngadegna abdi di dieu, abdi bade ngadulikeun biantara ringkes anu ngeunaan kana protokol jaringan. Aya nu terang, protokol jaringan teh nyaeta sistem anu ngendalikeun kana jaringan. Biasana kana komunikasi sareng pindahna data ka komputer sejen ku jaringan tea. Aya sababaraha hiji protokol jaringan. Oge nyaeta hiji host layer. Host layer nyaeta 7 buah lapis logik anu kudu dilewatan tiap paket datana dina jero jaringan supaya bisa ditransmisikeun tina komputer ka komputer anu sejen. 2. Aya media layers. Media layers nyaeta sistem protokol jaringan anu ngakontrol secara fisik di luar jaringan. 3. Aya lapisan application. Lapisan application nyaeta sistem anu nyiapkeun data anu rek dikirimkeun. 4. Aya anu namina lapisan transport. Nyaeta sistem anu nentukeun bentuk kiriman. 5. Nyaeta lapisan network. Nyaeta sistem anu gunana ngarahkeun routing jeung pengalamatan dina sistem jaringan komputer. Terakhir nyaeta aya anu namina lapisan data link jeung fisikal. Anu fungsina nyambungkeun data supaya data bisa kakirim. Sakitu anu tiasa simkuring sampikeun ngeunaan tina protokol jaringan. Hapunten, bilih aya kalepatan sareng kakirangan tina nyampekeunana. Si Iteng jajan permen saribui. Lain mawa duit, kalakah daun. Sakitu anu tiasa didugikeun. Simkuring ngucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.